Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani anu masihan nikmat ageng, Ar-Rahimi anu masihan nikmat alit. Ae dirahmati tegasna anu ngagaduhan rahmat Allah tanya. Wahia jeung ari itu rahmat, tahartosna rahmat teh iradatul khairi eta ngersakeun merek anu leuwih hade li ahlihi ka ahlina eta khair. Ka ieu teh kan nyambung tina ayat surat Al-Fatihah ayat 2 nya, bahwa dina surat Al-Fatihah ayat 2 Allah teh ngejelaskeun bahwa segala puji teh anu opat eta teh kagungan Allah, milik Allah. Allah nu mana? Robbil alamin. Allah anu mangeranan sakabeh alam. Tuluy Allah nu mana deui? Dina ayat 3 Allah anu Ar-Rahman. Naon Ar-Rahman teh? Anu masihan nikmat ageng, al-mun'im bijala ilin ni'am. Bahasa Arabna teh anu masihan nikmat ageng, nikmat pokok. Contoh anu termasuk nikmat ageng teh hirup. Contoh deui iman. Ta eta hirup jeung iman adalah salah satu contoh nikmat anu ageng nya. Contoh Ar-Rahim teh naon tadi teh? Anu masihan nikmat alit, al-mun'im bidako ikin ni'am. Allah teh anu masihan nikmat anu aralit. Contoh nikmat alit teh nikmat cabang maksudna. Contoh seperti sajaba ti hirup teh Allah teh mere rezeki anu cukup. Tah rezeki cukup teh kaasup nikmat anu cabang eta teh. Ngaranna Allah anu masihan nikmat ageng ngaranna teh Ar-Rahman. Allah anu mapari nikmat alit ngaranna teh Ar-Rahim. Contoh nikmat ageng hirup, contoh nikmat alit sajabati hirup teh dibere rezeki anu cukup. Lamun deal atawa pajah hirup tapi teu dibere rezeki anu cukup, oh berarti ku Allah teh geus dibere nikmat sabenerna mah ngeun nikmat nu gede, nikmat nu pokok nyaeta nikmat ageng Ar-Rahman teh. Tah baik itu Rahman, baik itu Rahim, itu adalah sama-sama Allah teh ngagaduhan rahmat. Allah teh ngagaduhan rahmat. Mun rahmat Allah mapari nikmat ageng ngaranna Ar-Rahman Allah teh. Lamun Allah rahmatna mapari nikmat alit ngaranna Ar-Rahim. Naon ari rahmat? Mudah-mudahan dirahmati Allah. Cik naon rahmat Allah teh maksudna? De pajak, de alki, tibalik kamera teh. Kudu nama de pajak, de alki gitu. Naon ari rahmat Allah? Nu disebut rahmat saur dina tafsir Jalalain iradatul khair li ahlihi. Naon rahmat teh? Iradatul khair li ahlihi, hartosna ngerasakeun mere anu leuwih hade atawa kahadean pikeun ahli eta kahadean. Janten ketika Allah menghendaki memberikan sesuatu yang paling baik terhadap hambanya, berarti hamba Allah eta teh dirahmat ku saha? Ku Allah. Naon we anu terbaik nama? Baik itu yang terbaik na teh akur jeung kahayang urang atawa